Nakabingahan iya teh aya pikir seuneu asa kurang luas abdi lulusuhan ka Rancaudi asa kurang luas pilih kitu ieu teh abdi aya kalepatan kaping kali di eta mobil jisim abdi ayalah kuno kabantung ti kampung akhlak lampah nu kabawa iya teh payunan saha payunan maharaja ini kita yang diberi nilai C apun general cantik menuju ngobrol payunan ke Bogor kalakak nyanyi gitu ya teh karaokean berhu jeung lagu naon teh akang tuninga gitu naon teh begitu kayak ho-ho gitu mungkin tuh sia teh king nasar berhu lagu naon teh lagu anu nuju viral masa kini lagu naon Jayanti kumaha Wanci buri surya rek pamit hujan letih ngariring inggilapan paning kolean isi laut pangandaran Jayanti Pangandaran jauh. Yang penting mah ibu ratu. Suhun. Meneh hapun jenengan. Malum abdi mah osok kieu we kalakuan teh maklum abdi mah bijil di kampung. Gegeran upami ngupingkeun musik teh ojol-ojol hayang nyanyi. Tumpa-tumpa. Ogat tumpa-tumpa. Sumuhun diestokeun. Hapun jenengan hapun jenderal di masa frekuensi sareng wiaga nya tos connect ibaratnya sumuhun chemistry teh terbangun sumuhun gampungan wae sareng koe teh karamel wae teh sumuhun hapun jenengan mangga sadaya-daya aya pikir saeunaon abdi tebih-tebih ieu tinggal langkungan entol ngalangkungan entol keluar ka ditu ke jalan Pantura beras ka ditu abdi teh ka Rancaudi sumuhun da heula abdi teh bongan abdi mah di sisi basisir gitu di sisi pantai abdi mah wawuh sareng kapiting wawuh sareng udang sumuhun abdi mah malihan mah atuh sareng urang dieu mah perantos saket pisan sumuhun
asa dulu we kitu komo sareng balad PWG gitu-gitu sareng Kang Aceng Atam sumuhnya ngakeun sadaya-daya aya pikir saeunaon sakerangah meneh ahli kawan sapati nyebaring pangestu abdi damang abdi mah kitu we ari waruga damang ari hate mah kitu usi hate abdi teh nuju galong sumuhun galau abdi teh tadi nama usum hujan wae ayeuna teh kata mah tadi we kamari mah teh aya ubar teh ku Persib menang lawan Selangor balikan mah abdi teh wah atuh nyewa dukun 5 abdi jangan bantu ka Persib sumuhun wah ngeprint foto pemain Persib aja 5 lembar sumuhun Mas Adam dengan anu salakina Inul lain eta begung atuh teh lain eta ada menawi Adam eta sumuhun da kitu kusi abdi mah resep kana Persib gitu sumuhun katawi sina baju abdi warna biru sumuhun kusi halus bangga aya pikir seunau Mujeng hingga kapunut marganing tanagi emutan rapati mangga teu aya wagelah. Saperkara kula ngangkir awak maneh dina mangsa ayeuna Patilan Senopati. Daud timbalan. Anu kahiji nyata pikeun nyacakeun rasa kasana anu pokok awak maneh tuaan pati Daud timbalan asono anu pokok aya wates sorangeuna unggal detik unggal menit unggal jam unggal poe kula teh asa dina pangkulapan hayang gerakok jadi hati memang kesetik waktu anu dikeluarkeun kesetik tenaga anu dipake nya tapi keun ngeuyeukna ieu pola nagara nepi ka urang teh memang boga tugas sewang-sewangan lepas tina kulawarga lepas tina sifat kepentingan pribadi nulkeun sakabehna demi kepentingan bangsa dan negara syukur maka kamayangan lamun maneh aya dina kinanya kawijengan sabab eta anu dipenta memang hayang boga nagara anu subur makmur kemari pahala binawi amanah sarosa kertatan rahaja anu utamana nyaeta urang teh kudu aya pamimpin anu adil pamlarata anu sehat jiwa jeung raga anu teu mentingkeun diri pribadi memang eta jalan kukula tina manusia kacapakeun negara loba tuduhan loba cacian ka diri kula sabab memang diri kula boga tata boga pangkat jeung jabatan eta teh hasil warisan jadi bapak ngajaga kepercayaan lawan kepercayaan masyarakat pusat itu hasil tapi susah payah pain kekilara era pirang balang saking senyebar tapi kula geus ngaliwatan eta sakabeh dina mangsa ayeuna ieu nagara geus Brodi juru brodi pantong ngalayak di tengah imah mungkin leuwih loba duit kuasa kapangan keamanan dari Allah
Bang ngamalik tuaan diangkir naman sayun ayang nanya hayang waya dia negara sabab memang kuasa kuraja perlu laporan visi ayah aspirasi di masyarakat kudu nepi ka bulan tos janten kewajiban urang sadaya bebela kalemah cai demi jati diri negeri eta pisan anu kedah janten prinsip urang salaku pamimpin tur pejabat di negara upami ditilik-tilik memang leres dina mangsana salira ngawitan ngajabat seueur tuduhan ti masyarakat nyaeta ngeunaan salira teh dibere atanapi warisan taka kerajaan ku tuang Rama pro sareng kontra aya dina media sosial tapi ayeuna kabuktos 4 tahun ngajabat luar biasa pangwangunan di negara jalan lecil kebersihan jangan ditanya sumber daya manusia jangan ditanya sumber daya alam tuh katawis di basisir lauk-lauk pada senyum cumi-cumi mararanis udang sidendang sadayana saruka bunga keayahnya eta penyelewengan dina hal naon wae tapi tinu karang itu beda sareng bangsa manusia hapunten abdi nya eta ngebadu ka bangsa manusia da sidik mineng ka kupingku abdi yen manusia teh makhluk anu disampurnakeun budi pamili akal rasa jeung perasaan anu pasti kari-kari ayeuna tinggal urang bangsa jin urang bangsa setan sok sanaos dituna salira aya katurunan manusia tapi tetap ari urusan hasil mahasil digawe urang teh leuwih ayaan hasilna batan manusia mucakil batina loba alangenan katawis atuh sok di lemur manusia mah ayeuna komo kamari-kamari usum demo imah pejabat dijarah imah pejabat dibawa barang-barangnya kacangcut-cangcut dibawa diringgit eta teh tawis teu sapu kana pamerintahanan kecuali Black Mamba anu teu dibawa anu karunya mah Iron Man teh kana ulang digubung aya nu ngawas sukuna anu nyesa teh kali mumuncanganan wae sumuhun tadi dia tawis negara urang leuwih subur leuwih makmur leuwih gemah ripah lo cinawi dina sagala widangna sok di lemur manusia mah masih keneh harengheng ku dedengean hariput ku teuteureuyan naon buktosna seueur penyelewengan di ditu jeung di dieu lamun dibandingkeun jeung negara urang mah adil sok sanajan dieusi ku bangsa buta sok sanajan dieusi ku bangsa setan ku bangsa siluman tapi negara urang tetap jadi negara suri tuladeun pikeun negara anu sejen cobi Gusti tinggal sok pangwangunan di anu aya di negara Katsida wah mewah-mewahna rumah sakit masyarakat digratiskeun pendidikan gratis coba grasok
di lembur manusia masa sekolah butut ini Segala mayar. jalan rusak jalan palolong tuh di Pagaden mujuna wah di tujung di dia hesendangan gawe di lembur manusia antuk nanu payung naon Bang Epo kesakan dikit ada masyarakat anu terjerumus nyaeta karena urusan duniawi khususnya urusan ekonomi maka teuing nyaeta hesenangan duit punjam injem ucap kecap tatangga nginjem ka tatangga sarua teu boga nginjem ka mitoha era nginjem ka inung bapa era sarua da kuduna mere tungtungna aya nyaeta Bang Ebo Cumuhun kata mah deui naon ayeuna aya nu ngaranna Shopee Paylater mojona teh ibu-ibu mah modal KTP teh mus-mus keur ngahulung datang paket COD anu pusing saha salakina teh anu mayar masalakina teh saeutik tanggal 5 kudu mayar jatuh tempo Februari. Kali-kali ayeuna sakedik namprak ka salaki minta duit jang naon cenah wah jang kitu we geuningan Yang naon diantau bisa. hiji jang meuli baju anyar dan rata-rata penyakit awewe mah lamun unat ini keluar teh keur ngahulung di kamar teh majarkeun teu boga baju padahal baju sabrek-abrek teh dina romari baju hunggul nu dipake baju hunggul dina sumutna keluar aing mah teu gablek baju boga salah kita tanggung jawab eueuh gadagna kitu kitu teh majarkeun di mata seueur pertikaian di rumah tangga di negara urang mah teu aya tapi di negara anu sanes kacida seueurna Gusti so bujeng-bujeng jelema anu memang nyaeta teu boga atawa menengah ke bawah ayeuna rata-rata artis oge perang